Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'du. Sadaya santri dan santriyah yang berpesantren Al-Barokah, alhamdulillah dina kesempatan wengi ieu urang biasa ngawitan pengajian kitab Risalatul Mahid. Serta acara urang ngawitan maka urang ngirimkeun Fatihah ka para musannif arah kitab rangkuman Risalatul Mahid. Mudah-mudahan ke dina nalikana urang ngaji urang naos Risalatul Mahid ka aya kalana naon sareng biasa dimanfaatkeun manfaat ka urang sadaya. Al-Fatihah. Sadaca rangkeun urang aloga halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaman nyebut asmana Allah Ar-Rahmani anu maha welas asih di dunia jeung di akhirat, Ar-Rahimi anu maha welas asih di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah. Alladzi zat anzala anu nurunkeun saha alladzi Al-Furqana kana Al-Qur'an ala abdihi luhureun hambana alladzi fihi eta tetep dina Al-Furqan yas'aluna ka'anil mahidi ari dawuh yas'aluna ka'anil mahidi yas'aluna halna naros saha sahabat ka anjeun Muhammad yas'alunaka halna naros saha sahabat ka anjeun Muhammad anil mahidi dina masalah jalmi anu hede. Kul kudu ngucap anjeun wa hari itu al mahid eta adan anyana wassalatu ari rahmatan wassalamu jeung kasalamatan eta ala rasulihi muga-muga tetep luhureun rasulna Allah alqaili anu ngucap hadza ari ieu eta syai'un perkara katabahu anu ngamastikeun ka ieu syai' anu mastikeun ka ieu syai' saha Allah Gusti Allah ala banati Adam luhureun pira-pira anak istrina Nabi Adam wa alihi jeung keluargana Rasul wa sahbihi jeung sahabatna Rasul ila yaumiddin dugi kana poe kiamat. Amma ba'du anapun dina sabadana bismillah, alhamdulillah, sholawat salam fal haidu mangkarihe huwa eta adamu getih al khariju anu alwar fi sinil haidi dina taunna haid wa huwa hari itu sinil haid eta tismu sinina umur salapan pirang-pirang tahun eta ismu sinina
salapan pirang-pirang tahun komariyatin anu bangsa tahun komariyah min farjil mar'ati dina farjina hiji istri ala sabili sihati luhureun jalan anu sehat wa ma ari geuting dunahu anu sahandapeun tis'i sinina anu sahandapeun tis'i sinina atau sinin eta fahuwa mangka rima eta damu fasadin getih rusak eta damu fasadin getih rusak walil haidi jeung eta tetep pikeun haid khamsata asyara hari 15 nauna isman ngarana nagomaha anu nganadopkeun kana iku khamsata asyara saha ba'duhum sebagian ulama biqaulihi kalawan dawuhna itu ba'duhum lil haidi eta tetep pikeun haid asratu asma'in ari 10 pirang-pirang jeneng wa khamsatuha jeung limana itu asma rubana haidun jeneng mahidun jeung mahid mahodun jeung mahod tomsun jeung tomsun ikbarun jeung ikbarun tomsun jeung tomsun irokun jeung irokun firokun jeung firokun ma'adan sertana jeneng adan gohkun jeung nami gohkun darsun jeung darsun dirosun jeung dirosun nifasun jeung nifasun qorroun jeung qorroun insorun jeung insor waladhi ari makhluk atau perkara yahidu anu het naon alladhi minal hayawanati tina pirang-pirang hewan eta samaniatun aya 8 nagomaha anu nganadopkeun kana itu samania saha ba'duhum sebagian ulama biqaulihi kalawan dawuhna itu ba'duhum yahidu het min dirruhi tina perkara anu ngabogaan ruh naon gabungun serigala atau sejenis anjing hutan serigala mar'atun jeung istri warna jeung kelinci warna kotun jeung onta wakal batun jeung anjing khofasun kelelawar alwasnatu jeung cacak wal hijru jeung kuda faqad hana wungkul itu dobumun ilahi faqad hana wungkul itu dobumun ilahi jahat datang naon dobumun ilahi jahat datang naon dobumun ilahi samanian halna 8 perkara wahada ari ieu samanian eta al-mu'tamadu kaul anu didamel pegangan eta al-mu'tamadu kaul anu didamel pegangan walau ari warnana getih eta aswadu hideung muhtadimun anu hideung kacidah laddaun anu nyeri kaluarna walhasilu ari hasilna walhasilu ari perkara hasil etaan al-alwana saenyana pirang-pirang warna eta khamsatun aya 5 aqwaha ari anu pangkuat warna alwan ari anu pangkuat warna alwan eta sawadu hideung
Sumal khamratu tuluy beureuh, summa syakratu tuluy abu-abu, summa sofratu tuluy koneng, summal kadratu tuluy butek atawa keruh. Wa inna sifati jeung sanyana pirang-pirang sifat ghairal alwani anu saliyana pirang-pirang warna eta arbaatun aya 4. Asihna rupana kentel, warnana jeung bacin. Ieu dina badalna arbaatun. Asahru rupana kentel, warnatun jeung bacin, au huma atawa itu asahnu warnatun, au huma atawa itu asahnu awinatun, awit tajarrudu atawa sepi, anhuma tina itu asahnu awinatun, min anhuma tina itu asahnu awinatun. Fal aswadu maka ari getih anu hideu, asahinu anu kentel, eta aqwa leuwih kuat min ghairi sahini katimbang getih anu teu kentel. Wal mutinu ari getih anu bacin, minhu tina itu al aswad, minhu tina itu al aswad eta aqwa leuwih kuat min ghairil mutini katimbang getih anu teu bacin. Wasahinu ari getih anu kentel, al mutinu anu bacin eta aqwa leuwih kuat minas sahini katimbang getih anu kentel. Fakot ana ukul kentel, awil mutini atawa bacin, fakot ana ukul bacin. Wakada nyakitu deui seperti itu aswad, nyakitu deui seperti itu aswad, yuqalu diucapkeun naon fi baqiyatil alwani dina sasesana pirang-pirang warna. Wa ini stawat jeung lamun sami naon sifatu pirang-pirang sifat ka aswada seperti getih hideu, rokiin anu cair, wa ahmar jeung getih beureuh, wa ahmar jeung getih beureuh, sakinin anu kentel. Kudima mangka diheulakeun naon asabiku getih anu pangheulana, naon asabiku getih anu pangheulana min huma dina itu aswad jeung ahmar, min huma dina itu aswad jeung ahmar. Likuwatihi karena kuatna sabik, likuwatihi karena kuatna sabik, bitaqoduni kalawan mimiti. Wa aqodul haidi ari pangsa kedik-sakedik nahe, ari pangsa kedik-sakedik nahe, naona zamanan waktuna mangsana, naona zamanan mangsana eta yaumun sawengi, walaile eta yaumun sapoe, walaile jeung sawengi. Ayin daru dalika tegesna kira-kirana itu yaumun walailatun. Ayin daru dalika tegesna kira-kirana itu yaumun walailatun. Wahwa hari itu mindaru dalik, wahwa hari itu mindaru dalik eta arbaatun aya 4. Wa isruna jeung 20. Nauna sa'atan jam alat isolin luhureun
tepung atau nyambung mu'tadin anu dibiasakan fil haidi dina haid idlau tafallalahu karena lamun nyela-nyelaan karena itu damul haid ada merujuk damul haid getih haid karena lamun nyela-nyelaan karena itu damul haid naon niko unsuci fal kullu maka ari sakabehna eta haidul haid idza lam yujabis dina nalikana henteu ngaliwat naon damul haid dina nalikana henteu ngaliwat naon damul haid khamsata asyara kana 15 nauna yauman poena walam yakus jangan terkurang naon adamu getih an aqallil haidi dina bangsa kedik-sakedikna haid ala qauli sahli luhureun ucapana Imam Sahli wa huwa ari qauli Sahli eta al-mutamadu kaul anu didamel pegangan wakila jadi ucapkeun naon annam nikoha saenyana suci eta tuhrun suci dina haid eta tuhrun suci dina haid wa yusamma jeung ngaranna naon hil qaulal laqti kana ucapana Imam Al-Laqti wa aksaruhu ari pangloba-lobana eta khamsata asyara 15 nauna yauman poena bila yaliha kalawan pirang-pirang menghina khamsata asyara fa in zada mangkalamun tambah naon khamsata asyara fa in zada mangkalamun tambah naon damul haid mangkalamun tambah naon damul haid getih haid alaiha luhureun itu khamsata asyara fa huwa mangka ari damul haid eta istihadatun aran istihadatun dilogat heula di karapi halaman 3 wayahna ieu mana ge pasarannya wa suwaruha ari pirang-pirang contohna istihadah ari pirang-pirang contohna istihadah eta sabatun aya 7 lianna karena sahnyana itu mustahadah ada merujuk mustahadah dengan istri anu istihadah eta imma mubtadi'atun aya kalana istri anu nembe eta imma mubtadi'atun aya kalana istri anu nembe mumayyizatun anu bisa ngabedakeun au mubtadi'atun atawa istri anu nembe ghairu mumayyizatin anu teu bisa ngabedakeun getih ghairu mumayyizatin anu teu bisa ngabedakeun getih wa imma mubtadaatun jeung aya kalana istri anu biasa haid jeung aya kalana istri anu biasa haid aya kalana istri anu biasa haid mumayyizatun anu bisa ngabedakeun aw mutadatun atawa istri anu biasa haid ghairu mumayyizatin anu teu bisa ngabedakeun getih zakiratun anu emut anu eling li adatiha kana kebiasaana itu muqtada li adatiha kana kebiasaana itu muqtada qadron dina kira-kirana wa waqtan jeung dina waktuna au nasiyatan atawa istri anu poho anu hilaf laha kana itu adatiha laha kana itu adatiha tapi kira-kira qadron dina kira-kirana
wa waqtan jeung dina waktuna au dzakiratun atawa istri anu emut lil qadri kana kira-kirana dunal waqti henteu emut kana waktuna awil aksi atawa sabalikna wa tusamma jeung dinamian sahabihil mar'atu ieu istri anasiyatu anu mutahayyiratan kana istri anu bingung Terus perhatikanlah satu acara ngawitan karena penjelasan jadi hukum mempelajari tentang haid dan nifas itu adalah wajib ain fardu ain sanes fardu kifayah. Berarti semua perempuan itu wajib mempelajari tentang ilmu haid, nifas, dan istihadah. Itu wajib. Upami suamina pinter, ahli, alim, al-allamah, syekh dina ilmu peredan, perpaman itu, maka bagi suaminya wajib mengajarkan tentang ilmu ya. Berarti nanti ketika yang ikut di sini ini wajib hukumnya wajib memberikan pelajaran tentang haid ketika nanti istrinya belum mempelajari tentang risalah haid. Wa illa ayeuna istrina teu biasa bojona suamina suami tidak bisa, istrinya tidak bisa, maka bagi seorang istri itu harus bertanya kepada ulama yang hafal atau yang tahu tentang haid. Dan bagi suami tidak boleh melarang. Contoh misalkan, Pak, saya mau ikut pengajian kitab Risalatul Mahid di Pondok Pesantren Al Barkah. Cek suaminya, tidak boleh. Kalau misalkan kamu keluar, untuk kau jadi batu. Semenang juga tidak boleh mencegah seorang istri untuk belajar tentang ya, yang pertama sekali lagi untuk hukum mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Bagi suami yang tahu harus mengajarkan kepada istrinya. Bagi istrinya ketika tidak tahu harus belajar. Nah, itu. Untuk pertama di sini Kiai Musonif mengucapkan hamdalah, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad
Untuk apa tujuannya? Supaya nanti dalam kegiatan atau dalam kitab ini bisa memperoleh keberkahan. Aku bahasa Indonesia. Fal haidu, sekarang pengertian haid. Fal haidu huwa adam al-kharij fi sinil haid. Yang dinamakan haid adalah darah yang keluar di tahunnya haid. Tahun keluarnya haid, tahun kalau haid seberapa? 9 tahun. Perempuan ketika sudah 9 tahun, hitungan hijriah ya. Hitungan hijriah bukan nasional, bukan masehi tapi hijriah ya. 9 tahun kurang 15 hari itu sudah masuk sinul haid, tahunnya haid. Perempuan ketika ada 9 tahun keluar darah itu dinamakan darah haid. Min farjil mar'ati, keluarnya dari mana? Dari farjilnya seorang perempuan. Dari pamageun teh naon? Mina. Naon? Alat satu siha, dalam keadaan sehat. Keluar darah dalam keadaan sehat. Wa madunahu bahwa dalam fasadin. Ketika ada perempuan yang keluar darah belum umur 9 tahun, maka itu namanya bukan darah haid, tapi dalam fasad, darah yang rusak, darah penyakit atau darah istri, bukan darah haid. Berarti ketika bukan darah haid berarti kewajiban sholat puasa masih wajib. Haid itu di sini ada 15 nama. 15 nama, bukan haid saja. Yang pertama haid, mahid, mahod, komsun, ikbar, komsun, irok, adan, dohun, darsun, diros, nifas, koro, iksor. Nah, itu nama-nama haid. Nuju naon, nuju iksor. Nuju darsun. Oh, darsunnya nggak ada aneh. Nuju haid. Oh, darsun gitu. Oh, kurang gaul dasar. Darsun. Sanes dasar dusun. Waladhi yahidu minal hayawan, sama dia hewan ayah nuhen. Ternyata bukan perempuan saja yang hewan juga ada yang ayat seberapa? Ayat 8. Perkara yang mempunyai ruh, makhluk yang bisa haid itu ada 8. Yang pertama adalah gobon, seperti anjing hutan, serigala, kita haid. Terus perempuan pasti. Arnab, kelinci teh haid. Terus onta kita haid. Anjing haid. Kopas, kelelawar, bunga gantung. Ari puting kalayaban, ari burang bobo, eta teh kelelawar, malai. Alwazatu cacak, cacak teh umur. Cacak lilin diam kuda teh aku mah eta duh terus dari itu jauh-jauh kenapa mengetawa mengkul bulan Rasul. Oh, ya tarawih lu headnya. Satu di toman juga. Sekudu meneliti sampai situ. Bukan namanya hewan-hewan atau head. Itu. Terus ada warna-warna darah head. Ini perlu diketahui untuk nanti kita
menentukan darah ini darah qawi, darah kuat atau darah dhaif, darah lemah. Itu harus tahu. Karena apa? Nanti ketika darah qawi nanti bisa dihukumi itu namanya darah haid. Ketika darahnya darah dhaif itu nanti bisa dihukumi istihadah. Dan penting yang penting dalam haid itu antara haid dan istihadah. Ya, nu penting nama eta. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita tidak tahu yang mana haid, yang mana istihadah, waktu nakuduna wajib puasa, padahal istihadah. Anu tadina wajib sholat karena keluar darah, padahal itu darah istihadah, sholat jadi dosa. Jadi inti anu penting di Risalatul Maid itu adalah masalah istihadah dan haidna. Eta nu sakitu. Ada bukti dirangkum dalam satu kitab minimal tambahan. Karena nanti ada kejadian-kejadian yang langka terjadi pada seorang perempuan yang sering istihadah dan haid. Dua istihadah dan haid. Makanya nanti ada pembagian antara istihadah dan nu dibahas warna dari darah. Di sini ada 5. Yang pertama, darah yang paling kuat itu adalah darah yang berwarna hitam. Yang kedua merah. Yang ketiga abu-abu, pulau di orang Sunda. Yang keempat kuning, yang kelima butak, heran hidung butak, biru, awas tai tandui tah biru bari berhujan, eta biru, eta warnana darah. Nah warna itu urutan itu menjadi kelas antara qawi dan dhaif. Lamun misalkan ayeuna darahna yang pertama hitam, yang keluar, yang kedua merah, maka yang qawi itu yang hitam, yang dhaif yang merah. Urutan itu hitam, merah, terus abu-abu, kuning, dan keruh, butak, eta ukuran. Berarti nanti merah dengan kuning, berarti yang kuat yang merah, yang lemah yang kuning. Terus wa inna sifat ghairil alwan arba'atun. Sifat selain warna yang ada di darah itu ada 4. Salian di warna darah haid itu ada 4 sifatnya. Yang pertama yaitu kental. Darah teh aya kental. Au anu santosna kental aya deui anu namina bacir, bau hanyir. Ya. Au huma geus atawa aya deui anu kental jeung bacir. Geus kental geus bacir. Aya nu kental hungkul, aya nu bacir hungkul, aya nu kental jeung bacir. Wa tajarrudu anu huma aya nu kental, aya nu henteu bacir. Ya. Nah, yang 4 nya kahiji kental, kadua bacir, katilu kental jeung bacir, kaopat teu kental teu bacir. Nah, nanti di sini bagaimana fal aswadu as-sakin aqwa min ghairi sakin. Ayeuna aya darah warna hitam kental, besoknya hitam cair, maka yang kuat itu yang kental, nu dhaif yang cair. Itu kantor. Nah, tak penting untuk nanti penggolongan antara qawi dan dhaif. Qawi dan dhaif. Wa in istawat as-sifat as'aka aswad raqiq wa ahmar sakin. Ketika aya sifat anu sami, contoh ayeuna
aya getih hideung di hari pertama hideung tapi cair, anu enjingna beureum tapi kental. Itu yang kuat yang mana? Hitam cair, yang merah kental. Yang mana yang kuat? Yang kuat yang hitam walaupun cair, karena yang dilihat itu ukuranna heula warna hitam merah. Sanajan ke hitam na cair, karena kedudukan urutan pertama yang kuat itu yang hitam dulu, maka yang dimenangkan yang hitam. Kecuali dia dinten hari pertama hitam kental, kedua hitam cair, maka yang kuat yang hitam kental. Lalu misalkan yang pertama hitam kental, yang kedua yang pertama hitam cair, yang kedua merah kental, maka tetap yang dimenangkan yang hitam yang kental. Yang cair. Jadi mikiran nukang kalau jangan cair itu. Kutima asabi minhuma liquwatuhi bitaqaddud, karena ada pada urutan pertama. Ayeuna wa aqulul paling sedikit itu 1 hari 1 Migdaru dari ukuranna arba'atun wa ishruna sa'atan, 24 jam. Yang pertamanya 24 jam, 1 hari 1 malam 24 jam. Itu jadi ukurannya jam 24 jam paling sedikit. Ala tisolil muqtadi fil haidi. Nanti keterangannya di sini nanti. Nah, terus paling banyak dalam itu 15 hari 15 malam. Ayo coba 15 hari 15 malam. Karena apa, nanti ada keterangan ketika menjelang malam darah mampet ke hukumna kumaha beda deh. Ketika fa'in zada alaiha bahwa istihadah, ketika darah haid keluar melebihi 15 hari, maka hukum darah tersebut menjadi istihadah. Kalau istihadah berarti bukan darah haid, darah haid. Kurang dari 24 jam, kurang dari 1 hari 1 malam, berarti itu juga nama istihadah. Lebih dari 15 hari istihadah, kurang dari 1 hari 1 malam istihadah. Paham? Sampai sini paham ya? Nah, iya penting istihadah itu kumaha? Darah ini bisa dikatakan istihadah, darah ini bisa dikatakan itu seperti apa? Yang mana keduanya akan berhubungan dengan kewajiban. Ketika darah ini haid, berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ketika darah ini istihadah, wajib sholat, wajib puasa. Teh berarti apa? Anu kuduna sholat jadi sholat. Anu kuduna sholat jadi sholat. Bahkan ulang balik jadi liar, jadi beliau kan dibungkan. Nah itu. Nah pembagian anu istihadah di dia ayat 7. Ada 7 pembagian perempuan yang mengalami darah istihadah. Ayat 7. Dari 7 ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Saya harapkan ketika mempelajari satu mayit itu step by step dari 1, 2, 3, 4 ulang dia hiji gacan ke saya 4 jadi dia jadi bingung. Pertama adalah yang dinamakan pembagian
bagian dari perempuan yang dikatakan istiadah yang pertama mubtadi'ah mumayyizah, perempuan baru pertama haid, kakaraeun haid sampai umur 8 tahun keluar darah haid. Mumayyizah bisa membedakan darah qawi dan darah dhaif. Pertama, perempuan yang baru haid bisa membedakan darah qawi dan darah dhaif. Yang kedua, mubtadi'ah wa mumayyizah, kakaraeun teu apal ieu teh darah qawi atau darah dhaif. Yang kedua, perempuan yang pertama haid tapi tidak bisa membedakan mana darah dhaif mana darah dhaif. Yang ketiga, mubtadi'ah mumayyizah, perempuan mubtada'ah mu'tadah, bukan mubtadah, mu'tadah lain mubtadah. Mu'tadah perempuan yang sudah biasa haid, biasa gus senior, gus biasa haid terus bisa membedakan darah qawi dan darah dhaif. Yang nomor 4, mu'tadah mumayyizah, bisa istri anu terbiasa haid dan bisa membedakan darah qawi dan darah dhaif, dan dia ingat kebiasaan haidnya berapa, jumlah dan waktunya kapan keluarnya. Apa? Geus biasa haid bisa ngabedakeun darah qawi jeung darah dhaif, geus apal kebiasaan haid abdi mah 7 hari, jeung apal abdi kaluarna pas jam sakieu tanggal sakieu. Tah ieu mah. Nomor 5, mubtadi'ah wa mumayyizah nasyatan qudran wa waqtan, perempuan yang sudah terbiasa haid tidak bisa membedakan darah qawi mana, darah dhaif mana, tidak bisa membedakan. Terus hilang deui, terus abdi teh sabaraha hari haid, terus hilang keluar berapa? Terbiasa haid, tidak bisa membedakan dan tidak hafal waktu keluarnya kapan, sudah haid berapa hari itu juga tidak tahu. Kata nomor 5. Nomor 6, perempuan yang terbiasa haid tidak bisa membedakan darah qawi dan darah dhaif, tapi ingat waktunya kapan dan berapa hari dia itu. Nomor 7, mubtadi'ah ghairu mumayyizah dzakirah lil waqti dunal qadri. Nomor 7, perempuan yang terbiasa haid tidak bisa membedakan darah qawi dan darah dhaif, ingat waktu keluarna iraha tapi tos sabaraha dinten sabaraha dinten ada apa. Masih bingung mesti ke hatinya pas menyalikane salikane dia. Ketika bagannya langsung ke bagan, terangkan dulu masalah bagan. Nah, pertama kitab, ya, kitab isinya adalah kolom seperti ini, kolom. Nah, kolom pertama ini nanti setiap macam-macam perempuan yang haid nanti ada kolom. Yang pertama jadwal haid ma'i iswahidar, jadwal seorang perempuan yang haid dan darah yang keluar itu terus menerus mutasil.
Kolom pertama ada ayam, hitungan hari. Yang ini hitungan hari. Kota ini jumlahnya ada 30. Berarti hitungan tanggal bulan. Kenapa 30 kali 1? Karena ini menurut hitungan Hijriah. Kalau Masehi tidak ada 31. Tidak ada 31. Al-bayan ini keterangan. Jadi ini permasalahan, al-bayan jawaban keterangan. Di atas ada kotak damul head. Nanti dikasih warna. Contoh di sini merah. Berarti nanti contoh ini. Pertama aqallul head. Aqallul head paling sedikit head. Berapa tadi? 1 hari 1 malam. Diwarnanya nanti aja, cuma cukup ditandai saja. Merah 1. Ini darah head tuh merah. Ya. Al-bayan yaumun wa lailatun, paling sedikit head 1 hari 1 malam. Paham? Di sana permasalahan, di sini jawaban. Ini yang tengah nanti adalah tanggal untuk mengetahui keluarnya darah ketika dia di rada agak. Tadi pertamanya, kolom pertama aqallul haid, paling sedikit haid berapa? 1 hari 1 malam. 24 jam. Yang kedua aksarul haid, paling banyak haid itu berapa? Khamsata asyara yauman wa layaliha, 15 hari 15 malam. Diwarnai tanggal 1 sampai tanggal 15 merah. Tuh tidak beda warnanya tak maksudnya paham. Dan kok tidak, karena nanti ada darah koi, darah doi, makanya nanti warnanya beda antara darah koi dan darah doi. Pertama. Yang kedua, yang ketiga, ghalibul haid, umumnya perempuan haid, galibna. Kebiasaan atau umumnya perempuan haid itu berapa? 1 ayam, 6 hari. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 6 diberi warna merah. Nah, ditanda adalah apa ya? Ulah dikumpulkan. Karena nanti yang lebih penting keterangan. Jadi cukup nanti seperti ini dulu aja. Red, nanti diwarnai fullnya di kamar. Yang keempat, ghalibul haid lagi ada yang haid 7 ayam, 7 hari. Red. Itu. Ya. Paham? Nomor 5, aqallu tuhri bainal haidataini, paling sedikit waktu suci antara 2 haid. Haid suci, haid paling sedikit suci di antara 2 haid itu berapa? Khamsata asyara yauman ma'alayaliha, 15 hari 15 malam. Contoh tanggal 1 sampai tanggal 5 merah. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 Maret sampai 15 hari. Berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di dia tanggal 21 sampai 30 di sini turun
Tuhur teh naon? Suci. Paling sedikit suci di antara 2 15 hari 15 malam. Sekarang gini contoh, tanggal 1 sampai tanggal 5, mampet tanggal 6 sampai tanggal 19, mampet tanggal 6 sampai tanggal 19, berarti berapa hari? 14 hari. Berarti kurang 1 hari, kurang 1 hari terus keluar darah darahnya udah keluar. Berarti yang 1 hari ini namanya apa? Istihadah, karena sampai 15 hari sudah keluar. Atau berapa dibayar dari mana? Ketika kita tidak tahu 15 hari, nu penting mah darah mampet suci. Kakak 10 poin kalau baik, wah itu berarti lagi itu sholat puasa padahal istihad. Paham? Kamu kan pahamnya? Paham? Nah, lupa. Terakhir al-haid salah satu ayam, 3 hari. Hari 3 hari naon namina la yusamna bil aqal wala bil aksar wala bil ghalib. Ente dingalanan bukan dinamakan paling sedikit. Bukan. Paling sedikit itu berapa? 1. Bukan dinamakan paling banyak, karena paling banyak berapa? 15. Bukan dikatakan umumnya karena umumnya berapa? 7 atau 6 hari. Itu berarti nanti akul berapa tadi? 24 jam. 24. Berarti lamun kurang di 24 jam berarti namanya bukan darah tapi istihadah. Paling banyak 15. Berarti yo ayam isi wajor sabulan. Wajor berarti yang 15 hari itu namanya istihadah. Dan paling banyak berapa? 15. Atau gini, 15 hari lebih sehari tanggal 12. Berarti tanggal 16 nya nanti ini berarti dinamakan darah istihadah. Ini secara gambaran umum. Gambaran umum karena ini belum menginjak ke istihadah. Seberapa? Jam. Bulan pas. Kurang 2 menit. Nah, itu keterangan ya. Keterangan pertama dulu untuk pengenalan. Setiap nanti ada permasalahan itu menggunakan bagan. Ya, bagan. Terus nanti harapkannya dikasih warna semuanya full. Nih, setiap bagan dikasih warna. Yang ini terjemah sebagai alat bantu. Jadi nanti ketika diterangkan iya teh nyepeng kita gue dan ngarang kajian kita, namun dia berarti kita terjemah gitu bahasa. Ini mau untuk memudahkan. Jadi ketika dijelaskan ningali dia, tapi ningali kita beda. Mungkin ketika dipaham karena ningali dia. Kartos, ayat. Nah, itu ya, sebagai pembuka awal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti untuk selanjutnya spidol jangan hilang spidol tetap digunakan untuk warna.
Itu untuk materi pertama. Bila ada nanti kesalahan dalam logat atau lain sebagainya, maka dilaraskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.